Di waktu paranehna di kampung Legok Hangser ngayakeun program bantuan ti pamarentah sanggeus ayana dampak virus corona. Sakabeh warga didata ku kader ka imahna sewang-sewang. Mungkin saya pasnya lancar, ngomong keluar baik. Tunjuk, ngomong ke PRT. Jangan orang berapa ngomong berjuang pemerintah. Orang kurang ada taan di wargana. Itu sih saya orang mah soalnya orang militan, jadi terfokus. Terus bisa berbeli orang berdaman ya. Oh, alhamdulillah itu mah ya tuh orang mungkin jadi kabar lain mungkin can aya gawean deui. Ya hayu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Mangga cari Bu. Telepon. Laju narangna tuh ieu teh. Nuju kieu we, aya peryogi naon Ibu? Tadi Bu minta sapa sareng desa sejenna ngomongkeun BLT. Desa Arurang menang bantuan ti pemerintah. Ieu suratna. Oh gitu, alhamdulillah. Itu terus kumaha Bu? Tah, ayeuna birek minta tulung pangdatakeun. Ka lamun geus didata kabeh warga dulu di dieu, kayak kadesakeun deui nya. Soalna erek diproses, meh langsung cair. Oh, muhun atuh Bu, engke urang datanya. Bunga teh ibu-bu, nuhunnya. Hayu ah. Wassalamualaikum. Bu, waalaikumsalam. Bu badanya wae, urang ngadata teh. Hayu atuh, lapor ka Bu RT-nya. Oh, muhun hayu atuh Bu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Inul, Bu Teti, mangga kalebat heula. Punten ngawak-ngawakosna Bu, abi di dia bade ngalapor bantuan BLT. Oh muhun teu sawiosna janten kumaha Bu? Abis teh ngagaduhan amanat ti desa kanggo ngadata sawean anu meunang BLT teh. Alhamdulillah atuh aya bantuan oge sakedapnya Bu uang cenah kaladatana. Oh iya Bu datana. Hatur nuhun ya Bu, satu acana. Oh muhun sawang sulana. Mohon atuh Bu pemikitu mah ti payunya Bu bade ngawartosan warga nu sanes. Oh muhun mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Ngadenge ti desa mah bakal aya bantosan ti pamarentah cenah. Maknya alhamdulillah atuh. Aya desa Arurang bakal kabagian kitu nya. Ya kabagian mah nya we henteu mah. Suuh liurnya coba loba pangabutuhnya mah bodak geus gararede. Heunya meni nya anak urang oge keur lieur aduh. Aya naon teh ieu teh? Si Ibi make wae. Teuing teu diajakan ge. Lain bayar hutang ka Kang Garoros. Rek dibayarnya sabaraha ieu tapi tong dia enggak dicatet. Kene itu bohong. Cek, itu si gabut Teti. Heeh, euy ka dieu sigana mah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten ngawagel. Teh sawios Bu, da Arurang mah resep direpotkeun. Iya, abi bade ngadata bantosan ti pamarentah. Alhamdulillah akhirna geuning, tapi eta teh bakal bener-bener menang Bu. Terang eta mah Bu, sugan we atuh milik. Amin. Nya yang ditunggu-tungguan teh geuningan. Naon wae Bu persyaratanna? Persyaratan teh mung fotokopi KK sareng KTP. Mun tiasa mah kempelkeun anjeunna nya. Abi oge sami tuh Bu. Muhun sami Bu. Oh, mohon atuh ari kitu mah abdi sareng ibu-ibu bade nyonak fotokopian heula nya. Mohon Bu antosan di dieu we nya, jadi teu bolak-balik ibuna. Muhun Bu, sok diantosnya. Tongani. Enjal pameresankeun ruang tamu, babaturan mami rek ka darieu. Rek naraon mami ka darieu? Biasa we rek arisan. Mami rek ka kamar heula nya mawa gelang, meh rada gaya salitik. Angger geus agul teh. Dosa eta teh. Cicing budak momangan. Juga angger mami mah diwartosan teh tara ngadang wae. Hayu urang beresna tengah imah kaburu babaturan mami darakan. Nya tapi tos beres abi rek main deh si Neneng. Nya sok tapi ulina tong penting teuing nya. Nya. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Cece. Ayo kalabat. Balik, Cek.
Duh, beki seru ya teh cenah gelangna. Hah, biasa we mau lagi salaki kamari we ti Talia. Ah, kalian Thailand panginten Bu. Tah eta salah saeutik. Iya ge abi gaduh pamasihan bicara ge abi. Emang mesan di mana gitu? Di Pasar Cibogonya. Kegabah kitu ieu mah misalna ge pasar Cilawi ye. Aslina, Ce. Ce, eta geus sabaraha bulan si Utun teh? Alhamdulillah majeng kagenep sasi. Irha tuh ce boga budak kaduana. Belaguk ieu maneh mah bobora anak kadua, anak kaji ge acan berojol. Oh, heuh nya. Hayu atuh urang ngocok we ayeuna mah. Hah? Ngocok naon ce? Aduh, nya ngocok arisan atuh Ce, mah nya ngocok nu sanakina. Hayu Ce, urang ngocok. Hayu Ce. Sahanya, Sahanya, saha? Saso. Sugan urang Ce. Wah, geuning celehan mah. Asik, bisa banyak mas deui Ce. Halah, biar ge duit sakitu. Sirik wae maneh mah. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Cek Nur aya priyogi naon? Kalebet atuh calik di dieu. Kadieu Ce. Iya ibu-ibu, abi tadi amanatan ti desa. Yen kampung arunan teh menang bantuan ti pamarentah, janten kedang ngumpulkeun fotokopi kakak sareng KTP. Oh alhamdulillah atuh, tapi emang arunan kedang ngumpulkeun oge ce. Muhun aya nama ngumpulkeun ngelas sadayana we ce, mungkin mah dipilih di ku pagawe desa. Emang bantuan naon kitu? Da abi mah teh butuh bantuan naon? Nya BLT atuh mah nya bantuan yang jodoh kumaha sih ieu mah? Ce. Muhun, tapi dikembangkan nama kudu dinten ayeuna. Mun atuh ari kitu mah ke panginten sonten dianggeutkeun ka posyandu. Muhun atuh kabeh diantosnya, atos we mung sakitu. Abi bari ngawantosan dinu sanes. Dipayunnya ibu-ibu, assalamualaikum. Mohon mangga Bu. Waalaikumsalam. Cheers. Cum, nih unggal di teh asa gonta-ganti we terus perhiasana. Nya atuh Ce da lebar teu kapake mah. Nyaduh jadi bingung kudu make nu mana ya teh saking seueurna. Oh, alhamdulillah atuh, tapi saya nama ulah katingal liting bisa jadi mata. Moal atuh Ce da bakal dijaga pas ke anak sorangan. Nya Ce, ari kamari meunang teu bantuan BLT teh kan aya program ning ti pamarentah. Meunang atuh Ce. Ah, ieu sadayana kabere. Iki aneh sugan teh henteu efek teh meunang. Atuh Ce ieu malen atoh menang teh kalah ka kitu. Tuh, dangu Ce Endah kudu nama atoh ieu meunang bantuan teh. Tuanan diparake meuli naon eta teh Ce? Biasa we dibalikin kantong limited edition. Nabung atuh ulah dibelikeun we penutup parugu da eueuh manfaatna. Muhun cailah hayu atuh ayeuna mah urang ngopi cantik. Ieu mah kanu ngopi di nomor 1. Nya atuh datang ngopi mah bakal paeh. Nyala nya kumaha cehetin we. Ayo tuh, ayo. Nenek ngawas ikro sabaraha? Ikro 4 abi mare, jadi ikro baraha? Sami abi ikro 4. Sami atuh. Ayo angke mau jajan bareng meh bisa lancar. Ayo. Teteh, mau ini si eta. Nah hanya lanjut mana maulin majem si eta. Lah, nah emang kunaon gitu? Kita teh eta mah kan budak Bu Endang anu sok abul teh. Nah dari mah teh kos si mami. Anggar we anak-anak mah jauh hidungna. Ulah kitu ari marane da sing jelema bager. Enggeus we ka ditu marane mah. Angel abi we heula tos kulit di sisi mama neneangan. Nya tapi abi anjing sampai ngaosnya. Nya jeung anjing ku abi disamper ka dieu. Oke, dadah. Dadah. Dita sampai ikro 4. Alhamdulillah atuh sok lancarkeun deui nya macana. Muhun mah. Mama. Abang teh kamari si teteh ulin yang si teh Angel. Eta dengan budak mah Bu Endang sok agul teh ya. Kita ngene kamari ulin si Angel. Mama emang aku kalau tadi aman si Angel yang kebawa agul mana ulin si Angel mah.
eta mah carekan we si teteh teh. Tuh udah si mama gitu, tadi ngebela Abi, ya ngebela si teteh. Ya wias we atuh udah Abi mata salah. Terus kan we ribut sama mama mereka warung lieur. Cik nganjuk atuh peranti ngepel, tisuk-isuk can ngepel nih haroream dek cengkat teh. Maneh mari balanja online we bisa ka warung kas bon wae kumaha sih? Keun bae atuh kan ngarahan kita ya sisimpenan. Jadi kita BM tempo butuh ke dibayar. Les. Ku gue bebari ngomong mah. Ya keun bae we kumaha urang? Emang mani bayar urang. Kan tuh urang mani bayar we kumaha urang? Aya naraon gitu Cuk. Biasa we tah tukang nganjuk mah. Nah lainna pada menang bantuan teh ya. Bantuan di mana? Geuning teh datang bantuan sih. Kuboraan, diarep-arep teh menang bantuan. Nah, ada ceendahnya, celeha, cepeping, ceilah, geus pada marenang kamari nampan lagi. Nah, apal di mana didinya? Asli tah, pan kamari papanggi ngomongkeun duit BLT. Nah hari arurang teu adil kieu sih kumaha? Mak nya salah mere, anu kudu mere ge arurang. Monika di mana wae tara katingali? Aya di bumi, Aya di mana ka mama? bade ka warung BM, bade nyusulan mama. Urang ngadek enak urang hayu cerek bareng. Heungah tuh hayu. Benar menang bantuan BLTT? Nya naon pan ieu? Teu adil nu kuduna menang ge urang jelema teu boga. Naon mah jeung ngomong licik sagala mun kuduna teu meunang mah geus teu meunang. Marane kuduna sadar diri da duit geus loba mun heueuh meunang nya tong digubung. Lah urang dibere mah nya teu nampanan. Mana teh kuduna mah mikir heula saja nampaan eta bantuan. Mana teh kudu mikir kana we butuh. Maneh ka paling gila banget teu kudu pakituran danan teh pacong dilakeun. Urang we naon maneh sirik. Mama ieu 1000 lain. Mama aya naon ieu? Lain ieu soalna. Mama hayu. Ya is enak itu sakaragit kieu. Itu Bu di warung BM ibu kuno juga ada lut. Aya naon ieu nih asa rupa-rupa. Meni hasil ka ditinggal. Tuh hayu. Aya salah ieu teh mesti rarami kieu. Ya Bu anu pas sampai LRT tapi aku jelema aya menang tapi arurang teu meunang teu adil atuh Bu. Ya Bu, benar asa teu mungkin jelema araya bisa mareunang. Harena milik marane kawin goreng. Naon eta mau milik segala Miskin we teu rasa kaya. sidik pada miskin terus marane lo hayang manaon tinggal meuli. Buat tong ribut wae isin geus disepunin. Itu tuh si Jelly sok kepetian. Nah jadi ka urang bae makanya tangan gitu. Dia tuh ya kalau pemaromas. Naon maneh ge bade jejeungut. Naon mah menyebut mana teu nyalaan juga sih. Kan mah pacong. Ibu, ai serius teh gede ge aya tadi ngomong teh. Kayaknya geus tong pilih salah ke orang langsung tanyakeun ka paderna bae kuku. Sabar atuh Bu. Sabar, ngomong golong geura geus kolot ngaranna teh era. Atuh Bu. Ya tah bener Bu RW itu orang mau bisa nyilu. Tadi aku kan orang ini. Urang ge mah bisa urang teh. Selamat tuh Ibu. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Aduh, aya naon da rame kieu ibu-ibu?
Kieu cek ibu-ibu teh ngeributkeun masalah bantuan teh. Masalahna nu beunghar menang, nah nu barutuh teu meunang. Nya Bu tak adil di mana-mana oge anu menang mah anu kirang mampu sanes jalmi aya. Da urang ge butuh lain maneh wae nu butuh teh. Butuh naon ah di dinya mah paling oge duitna dipake poya-poya manfaatna pisan. Tosok kagak bari ngomong teh. Lah, tuluy nah aja dinyalakeun ka urang mangan bikin jeung ada tahan hungkul. Ya tanggung jawab atuh Bu. Tanggung jawab naon urang mangan diamanahkeun sakitu teu apal nu menang jeung teu nama. Terus saha atuh anu nguruskeunna? Nya pagawe desa atuh. Tuh ya orang ka desa meh kugu meh kesini nyalakeun. Assalamualaikum Bu, keluar Bu. Enggalkeun keluar Bu. Waalaikumsalam. Aduh ibu-ibu emang ieu teh menira rame kieu. Iya Bu, arurang bade naroskeun. Nah Bu Enda, Bu Leha, Bu Hetin, Bu Ilah marenang BLT. Padahal kan maranena kaasup jelema beunghar. Nya teu adil atuh Bu, manya urang nu jelema pas-pasan teu meunang nanaon pisan. Aduh punten ibu-ibu, abi teh ngartos maksudna kumaha. Kieu nya Bu, kan basa minggu kamari teh arurang didata ku kader. Jang persyaratan program BLT, tapi naha ai pas cair. Kalau ka jelema beunghar nu kabagian ai jelema kos arurang teu meunang nanaon. Oh jadi nyalakeun ka arurang padahal arurang mah apa nampa hungkul. Alah punten atuh Bu, kalau orang cenah keulangnya berkasna. Jujur punten panginakeun berkasna. Mohon bos cepat. Karena mah orang mah ketarima, teu aya di mah orang mah teu aya di Ibu, sabarnya. Amak bae, tak kalau gandeng, sok protesna sabari hahareusan nya. Ih, si ibu mah nya we hahareusan moge kadenge atuh. Heeh, kumaha sih? Alemkeun. Ibu berkasna. Astagfirullahalazim bujur. Nah emang nu ieu? Pan ibu mi warangna emang nu ieu? Tidak aku. Bujur punten panyalinkeun data anu warga menang BLT. Di mana Bu berkasna? Itu di jororak luhur. Bumi anu warna naon ieu teh berkasna? Eta nu hejo temuan aku. Tah pasti nu ieu dan nu warna hijau mah ieu hungkul. Alas ya bujur salah nyebut warna, nanti ditepuan deui. Henteu. Astagfirullahalazim, hampura pisan ibu-ibunya. Makasih Bu, gawe teh teu baralek nya jadi pagawe desa teh sih. Nuhun ibu, hapunten pisannya sakali deui hapunten pisan insyaallah kin ku abi di proses di awal. Lamun diproses di awal mah bakal lila atuh leuheung mun meunang ieu henteu. Sok atuh lain mah hayang mah kumaha rek diproses di awal deui Bung atau rek digantian wae. Sok we atuh ayeuna bagi dua we, nu kadi teh kadina geunah. Sok atuh hari kitu mah. Emang nu lainna 107 teh eta teh. Heuh, setuju. Sok bagi dua we. Hehehe, tapi kasbon heulanya ibu-ibu.